Selamat datang di episode ke-11. Selamat menyaksikan. Itu si Rojak. Mana? Oh tuh, ngacak mana tuh? Tuh. Iya, Rojak. Mana? Tuh, ngacak mana tuh? Yang si Rojak itu rame. Rojak. Yang itu rame si Rojak mah. Tep. Gimana kopi dia deui? Ti tadi ge di dia urang heureuy jeung barudak. Oh, bener loh. Eh, Tep. Atuh Tep. naon sejak? Tadi kan si Utep jeung urang di ditu di leuweung. Teu a. Tadi kan si Utep di dia di si Oyok. Heeh. Raku euy. Kunaon kitu nya? Bikan Utep jeung Anya. Utep mah ti dia ye. Heureuy jeung barudak. Utep mah di dia heureuy jeung barudak. Taroskeun tah ka teh wati tah. Nya Rojak. Tadi mah utep di dieu, amang. Ya. Ya, loper. Loper. Tadi mana? Jeung Aa teh Tep. Iya di bejan teh. Utep mah heureuy di dia jeung barudak. Tadi kan Bang balikeun mie ke Aa. Mih naon? Tep atuh Tep. Ya, kunaon mimitina itu make jeung kudu kieu ieu teh. Ditutur-tutur wae mah ku si Utep teh mak kamari teh. Terus Pajak teh lompat we ka leuweung. Da gandeng si Utep teh ngomong wae, tinggalkeun wae si Utep teh. Pajak teh lompat ka leuweung. Dua ani si Utep ditutur-tutur. Lompat ka imah kosong. Aya. Lompat ka tengah leuweung, aya deui. Anya geus ku ojak teh didegul-degul si Utep teh. Kumaha adi sorangan ge. gitu. Udah gandeng mah jeung si Utep mah mak. Maknya budak leutik ulin jeung budak gede. Si Utep mah ari aya teh ngomong we. Siga si amang-amang. Yang beukeun wae si Utep teh jadi teu diajakan. Tadi leuweung mah cicing wae si Utep teh mak. Ojak teh didegul-degul wae. Si Utep teh di bekokan cicing wae, diberek-kerek cicing wae. Teh ngomong ti utep na. Henteu dititah pangamelikeun ka dahareun mawa tak mie. Keur ojak teh. Tah, temi naon saja. Ka mana atuh si utep? Wan? Si utep ka mana? Ah ya, tadi mah di sekolahan mah ku Wawan teh di jailan. Tadi teh Wawan teh ke kamar mandi. Terus di Wawan mah keluar, si Utep malah ngoncian di kamar mandi teh. Ngoreng anu dilebetna teh lain Wawan, guru. Alus mah. Terus teh kumaha? Terusna. Nah, ayeuna nuju dihukum si Utepna. Saat teh ku guruna. Bagus panan. Sok kitu teh. Bangor. Budak emak eta teh, si utep teh. Nah, kieu wae na mah. Taroskeun teh ka ojak kumaha mun aya si Utep ayeuna di dieu. Lawan alus maneh. Hade wan tah hade kitu. Hade. Kamari we neunggul. Nyeri gitu dah teu nyeri. Nyeri naman teh sabaraha. Ngan era ku si Utep di sekolahan sok diomong-omongkeun. Soboroho. Datang-datang kuakan oge. Kemana? Kamu tuh Nana. Bisa we. Laun oge gugokan laun. Kuakan tah. Disindra kungkul. Si Oyok ka mana? Teu apa tadi mah balik heula tapi teuing sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Utep lain tinggal lain. Wangon tinggal ka harapan. Wan tinggal di mana? Mun si Utep lah terasupan. Tinggal Wan. Si Utep lain wan. Ih, pitoha. Jeung si Lopena di. Pitoha. Pitoha. Tah saha? Pitoha ojak besana emak. Aduh. Ojak teh suka kabogornya. Batukan nama. Keluarga besar gue mah. Wangon teman. Oge. Kayu sul. Kayu sul. Keluarga besar gue mah. Deun ka urang nyusul ka ditu. Ieu mah karek ka dieu geuningan geus Abi. mana? Deula bi, cak deula jak. Dia rek ka mana di? Da kueur ka nyusul. Kunaon atuh jeung ojak? Duka kunaon ieu teh nyaeta tos kieu nya teh duka kunaon ieu teh duka teh damang naon ieu teh. Kumaha teh jak mimitina jak? Kalau gajak caritakeun jak. Kamari teh amang di leuweung mah. Di udah gue ku si Utep. Ojak teh lompat ka leuweung. Nepi ka 20 hektar eta leuweung teh jauhna. Si Wawan kadua. 70 ki.
70 km. 70 km. Sampai lompat lestari. Tapi di leuweung mah si Utep teh tedaykeun ngomongan cicing we. Lompat saja. Yo di ditu teh si Utep teh ku ojak teh didegul-degul cicing. Dihitutan cicing. Teu ngomong. Teu ngomong, diberek-kerek cicing. Ku ojak teh titah mangkat we, titah meuli ke dahareun. Efek mah moal emi ke ojak teh. Adi emah mah ku ojak teh daraos. Nyantos satu ojak si enggal damang nya. Nya nuhun nya. Itu nuhun ya damang yang ojaknya. Sehat deui sapertos bihara-bihari. Nya. Parah itu teh mah. Geus tilu poe tilu peuting gering oge. Cing enggal damang. Nanang oge geus teu tega mah ningali oge sok kitu teh. Nah itu geus burungkut kieu mah. Nah geus burungkut kitu mah. Ayo. La ilaha illallah. Mana Cep? Kunaon mana yuk? Kunaon? Eta. Cep. Mane pernah teu dipaksa ku indung maneh ngalakonan naon nu maneh teu pikaresep. Pernah. Sering mah. Terus maneh ngabohongan diri maneh sorangan. Yok. Nu dilakukeun ku Cecep. Eta pilihan Cecep. Terus maneh teu bebas meureun. Oh, ngerti. Oyok yang bebas. Ya Cep. Urang teh dicaram ku indung urang. Ulah ulin jeung barudak. Pedak urang teh awewe. Padahal mah kan ulin mah jeung sawae arek awewe arek lalaki ge. Nepi ka urang di dandanan kieu. Da indung urang teh hayang ningali urang jiga awewe. Padahal mah kan urang teh kasep. Geulis yok. Cek saha? Cek Cecep. Kira entusan sekedap. Punten yok. Tuh, gelis. Ngomong naon? Kita dikurang tungguan tuh ngomong-ngomong. Gelis yok da istri. Istri-istri solaki orang lain. Dasar anak kemanean. Ayunkeun wana tuana. Oh, nah, bener keurangan ja. Tenang, kurang ayunkeun. Alah anjir. 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 Iya. Sini cati. Entong eta. Ayo narkobaan. Dia juga. Tapi ngenes ya. Cek saha mana teh Ya, narkoba. mana mah tak apalin. Ya. Woi, tak. Woi. Janeng atuh. Tep, Oi. tep. Naon? Ari si Rojak teh kamari kumaha? Maneh bener nuturkeun. Nanti meuli susu raos. Kieu ieu caritana. Enak. Nu
ngeuna. Heeh. Nu ngeuna. Heeh. Lumayan boga duit urang euy. Lumayan menang duit. Pantar ini tahna meuli kadahareun nu ngeunah. Geus ieu we. Boy. Anjir. Miluan aku guys, miluan. Nah, ini maksud naon eta nah. Oh, gitu. Geus, Bro, panggil bejaan. Geus tak kalap. Asap aing ngalina ge. Iya, di mata meureun tah. Tadi pakai sarung jet. Naik tep, Naik. Oh, Siap. kuna asupkeun. Geus. Keurangan sah. Awas. Tenang lamun pakai kurang. Ngeunaheun nya. Ke maneheun. Anjir aja. Alah. Aduh. Ngeri. Si Ayok. Naon sih ya? Naik. Dorongan. Ayo siap, yuk. Anjir. Biar. Tep. Alah. Biar, anjir. Biar. Gua aneh. Si Ayok teh. Lieur. Tunggu. Kenan ayo. Itu makan. Tong tarik teuing yuk. Wow. Alah, geus. Tep. Alah. Yuk, ngajak. Nang ieu mah suka nembak kaca geunang urang mah. Aduh. Ami toha ada. Nya eta jeung si Lope ka dieu. Sukan mah urang rek ka leuweung nang. Percuma. Kunaon kitu? Ya mana mun kalau bang deui. Mamah nu gering, mijuri nu gering. Bosan deh Ojak ojak. di longok urang ku si Lope jeung Mitoha. Tong pura-pura gering, uhin we ka imana langsung. Mana setuju tuh orang? Orang setuju pisan jak. Urang teh sabar nama mengorbankan perasaan jak urang teh. Tapi kade maneh, lamun poho ka urang, kayak apel di Basiwati. Poho uin di urang mah setuju jak ka maneh teh setuju. Ulah kitu. Ih, hees. Kalah. Baik ah. Ngedenge banyak. Omongan si Cecep teh bener yo. Tah, yok bener curangan oge da. Teh. Mana mah juga induk urang. Miripnya. Lain omonganna. Yeuh, yok. Mana teh ulah tunggal-tunggal wae. Etik-etik ngagelepok. Etik-etik nenggel. Adina teh lanceukna nu ditenggelan mana teh. Mae we. Mana teh awewe, yok. Kumaha lamun mana nenggelan batur nu teu wawuh. Terus mana ditenggelan balik. Mae we kumaha urang. Da urang embung, yok. Kok kenanya kan hati urang. Tah, Berarti mana awewe, yok. aya rasaan. Woi, tengah ngomong ke naon? Sebalik nang. Geus, serek nage sare. Asuh ting balik. Berarti ge geus balik mah nage. Tep. Balik set teh. Mumpung ngecek sare. Lieur
Wati, bolana ka mana? Bawa ku jurik. Ih, Wati ka mana tadi loncatna ih? Ka mana tadi loncatna? Tah, Si Wati mas ya, yang si naruang dah. yang penting mah Wati bisa papang di si Eta. Saha si eta teh Neng Wati? Ade bobo Neng Wati beger ya? Tuh mama. Ente beger ngan Bogor. Bohong mata sekawa tuh, Mas. Ade panuju sakola, cing bener aya nama sakola, tong waka kana beger. Heeh, ente beger ngan Bogor. Ade tong waka beger, Neng Wati teh masih kene sakola. Fokus lah kana sakola, teu kene waka begernya. Heeh, ente fokus kana beger ngan Bogor. Mari, balem. Assalamualaikum. Mak. 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 Tong gandengkeun nya. Mama mah keur mangkat tadi tuh. Cek malam bisa kendek mam aya di dapur. Ngantong dedeketan jeung si Aa, karek bobo. Awas sama gandeng. Lapar euy. Mie euy. Enak. Mam. Mam. Tet, oh la ilaha illallah la ilaha illallah pisan. Kalau anjing. Hatur nuhun kasadayana nu atos nonton episode 11. Sampai jumpa.